kancing manis. Siapa ini disintruk wae. Disintruk siapa wae tungtungna. Urang untuk bisa mana rek mana sih? Urang hayang hiburan. Arek hiburan? Oh, aya nu ngahibur. Aya babaturan. Aya? Heeh. Cina ka dieu aya menghibur kitu. Heeh, dagoan di payungnya mangnya. Mang. Lain Mang Iki. Mang Gembul. Oi. Aya buru aya semah, Mang. Aya saon neng? Aya semah. Aya sema. Heeh. Ke kudu heula neng. Ayo buru, Mang. Kudung. Ih, manehna mah jelemana rajin sok ngurak wae. Kamu ini mereka jadi panganten. Ayo buru, Mang. Ayo atuh buru, Mang. Ayo sema. Bos meledak nih wae ya. Sema, Mang. Sema. Oh. Oh ya Sema. Jalina didawekan. Nya ya Sema. Semahna jelema neng. Abo. Nyai Sema mah jelema. Jelema hirup. Modar. Hirup atuh. Tuh diharap Semahna. Di mana? Tuh diharap. Sasi neng Semahna. Mang Ibro. Oleh Semahna ge kebo. Tadi cek mana? Ibro. Si Ibro? Nya. Emang ayah si Ibro? Ayah. Kos kumaha si Ibro teh ning? Ibro. Luarna geningan tinu sampe, jerona aya gula beureman. Eta Ibro. Eta mah combro. Di mana si Ibro? Di hareup. Di hareup? Heeh. Gorowan nyenengnya. Ayo. Ibro. Nembalan wae sia. Teu hidang. Oh, teu hidang tuh udah cicing we atuh, beuki ngomong Semah teh. Ibro. Iya. Eta geus nembalan poe riak yo. Arinya mah merasakan ngomong wae beuki ngomong jadi Semah teh cicing nah. Ibro. Cicing wae. Kudu kumaha tuh? Hees di dinya tah. Di mana sih Ibro neng? Di arep Mang, eta rek naon? Hah? Arek make samping. Saha? Maneh? Oh henteu. Oh gini eta diasupan. Kumaha aku we kepo ih. Di hareup si Ibro warnana naon neng? Ibro? Heeh. Warnana? Heeh. Ungu. Oh ungu. Tah eta si Ibro eta hareupeun ngajak sasalaman eta. Ulangan benerkeun we samping eta Semah heula eta ngajak sasalaman. Eta samping sarung sakitu gedena kuat teu muat udah siapa? Tah eta Semah kuat rajal trojol tah. Ngajak sasalaman eta hareupeun eta. Tah, ieu buset. Ngan benerkeun we samping ayu. Gedapikeun. Tah eta Semah hareupeun tah. Eta kuat muda-muda buset. Hari gitu ayah bawa nama hanyir. Hari gitu jelemanan teh katempo. Henteu. Itu. Di mana sih? Tuh di hareup. Ulah make hajian limun nah. Limun. Heeh. Tah eta Semah tah budak. Tah ngajak sasalaman tah. Ho. Ulah ngahalangan wae mah. Tong ngahalangan wae geuning. Itu malah ngakupayan saha cenah itu buset. Ih. Buset malah ngakupayan palurah. Ieu sih mana ieu Ya ieu. Ieu buset. Ieu. Aya wah. Ka mana sih nya? Eta pindah ka belah dinya eta. Tah,
kapan kiai nama ye tah Oh iya lah itu lah di dinya. lain eta hareupeun eta ngajak selamat tangga perokok eta yi eta budak matana rengat eta mah tak ulu malah nongkrong ulu waduh euy eta malah nyilikan semah euy Nyilikan naon sih? buset aya monyet mandahong keur pacaran eta euy semahna ge ning balik ning Oh eta mah asal balik nabok nyusup. Asal balik nabok nyusup. goron we ning Gupayan kana bibiangan. Ibro ari mah Ada rese. calik we mang Cari. oh nya heuh calik Atuh nuhun Mang Epun. nya ayo calik mah calik mang Ibro Ini barangka. ayo calik 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 ayo calik eta si Ibro mah anggong-anggongan kunaon sih Pengertian calik oleh kitu kunaon di Jakarta ya nama. kok di Jakarta Bos buah. oh anu bahasa nama Melayu teh nya Oh Melayu anu potong. anu kos batu Melayu. biasa ini kok popoloto hei bang Apa? kapan kemarin Besok. masih Lain kapan kemarin? beda Jakarta teh ya Hei bang, kapan kemari? kok kemari Oh. ya anya tuh nya oh. Anu Jakarta wae. hei bang Apa? mau kemana aku mau kemana aku Jawab atuh. Kumaha jawabna? masih Hei bang, mau kemana aku nyaut? Oh. Salah. Hei aku. kuduna Kamu. kok kamu hei bang Apa? kesiniin 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 Nin. Esen yang naon sih Lain kesiniin, kesini. kok kesini Oh, make kemari atuh. hei bang Apa? kemariin Mau salah hari kita diurut kemari. kemariin masih Cara orang nama kemari. Kemarinya. bang duduk di sini bang Duduk. ya duduk di sini Makasih, Bang. ya kita ngopi bang ya duduk sini ayo duduk duduk bang abang duduk kan jauh dari sono sekarang duduk di sini ayo duduk 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 ayo duduk si bro kikian naik kunon sih neng Pengertian duduk. gitu Ayeuna mah geus pindah deui ka Jogja dagang soto. kok di Jogja Heeh. pundah Jeung Mang Boge. pindah wae saya teh keur mah beungeut hideung Kun aing mah hideung oge penting asa pondok umur. panjang hidang Panjang-panjang teuing hese ngarontogna. Jawa neng Oh, Jawa. hei Kang Mas merengkel masih Lain merengkel merene. merene gitu Oh, merene. hei Kang Mas merene kiih Mas sintrek wae 2 kali sintrek asli geus disintrekan deui wae Mas uang ngendi ngeunuh Mas uang ngendi ngeunuh Aya kendi. geus pararinu Mas mriki mawon Mas kaseureut tawon Mas dodok nang keneh Mas dodok nang kelek Kunaon? Kan mereka buat kelek anjuk na kelek. non si Jawa teh neng Hei Kang Mas, dodok neng kene. oh nang kene Oh, neng kene. suganda nang kelek Amun ditutup di teh. Hei Kang Mas, dodok nih jagung kelasa. oh di ditu ya sekalian dodok nang kene Mas Siga urang hei Kang Mas yuk disama. oh Kan oge bisa sakit keturunan. dodok nang kene Dodok. iya dodok iya ayo dodok dodok Mas dodok iya dodok ayo dodok aing kesel dodok Ayo dodok ayo. Oh, eta nu boga imah. Wei. Kunaon mana? Kunaon?
Soliting gitu. Ngopi ngapa, Bang? Ngopi ngapa, Bang? Hah? Udah diam-diam wae. Ngopi. Ngopi ngapa? Udah habis. Abang mau nggak di kopi ya? Mak. Sia kira-kira Melayu ngatok mah lieur-lieur pe aing ah. Nyawa jeung Mang Ibro mah. Oh nya heuh. Nyatu ari ka sawok itu mah tuh mah rek ka jero nya. We ka jero. Heeh, ulun mah da kitona ge duit geus meunang di palura. Oh. Sama geuning pelitan. Heeh, 200.000, kurang kene 50. Aing agehan. Wah, Jakir seter Bang Emok. kalak mah. Ieu saha sih? Woi. Ajiana. Sisieun kunaon? Itu. Woi. Mana lalai? Buset heuh. Oh, bro, elalai, bro. Tewak lalai. Aik ditewak ku aing. Maneh anu newak kurangan neungeun. Nang ulah eta teh besi ngeke. Oh, apa make samping? Ieu tah. Engke lamun geus nang newak, ulah asa-asa, bro. Jubret. Oke? Itu calangap lalai. Urang tewak icing. Siap benang kak, benang. Teh buru teh. Benang. Ayo buru teh buru. Kadieu. Modar kalalai. Patakeun ngicokot deui. Buset. Naon si eta? Naon si eta? Ulah kumis. Eta kumis ku gede nya. Aduh, benerkeun tuh kumu. Buset. Weh. Dibalik. Hah? Balik. Balik. Heeh. Hei. Lain titah balik eta kumis dibalik abatan setang talektor. Ya. Balikeun. Urang ka jero ah. Nang ka jero. Kan teh lalai eta geuning kumis. Kumis salon. Eta kumisna merang urang. Tanya. Nu kuat loba huutan. Tanya. Arek ka mana? Ane nanya, Ngomong naon sih? Nyawa geblek geuningan. Coba deui. Arek ka mana? ane nanya mang. Oh, arek nanyakeun. Hah? Nanyakeun. Nanyakeun. Heeh. Nanyakeun naon? Ane ngaletna anu nganya-ngalna nyambalahannya. Naon si anyan teu ngarti. Kareta nu ka Jakarta jam baraha? Sama. Kok nanyakeun kareta? Heeh, ngomongnya sama geblek. Kedel budak ieu. Ari kareta ke Jakarta mah engke jam 12. Jam 12. Oh nya heueuh. Oh. Adi bejan. Ai enak sih anu ngamengahi. Ka mana? Ngamengahi halin nu. Naon si aing teu ngarti ah. Anu ka mana? Anu ngamengahi. Oh, anu ka Bekasi cenah. Oh, ka Bekasi. Kareta anu ka Imah si Asih cenah. Bekasi masih asih. Ari ka Bekasi mah engke jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Oh nya heueuh. Oh. Geus pak di wae. Atuh teu jawab ku aing dituh wae. Ai enak sih anu nganying amek. Naon? Nganying amek. Oh, naon sih? Wah salah ya. Paru yang hayang brek paramek. Nih. Bantu anu nganying Oh, amek. si Kampek. Ya aing tuh kitu. Naon? Anu ka Cikampek cenah. Cikampek.
Ari ka Cikampek mah engke jam 10 berat. Jam 10 berat. Oh nya heuh. Dinya. Masalah kadinya di wae engke sa. Ulang anu Ai kitu maneh arek ka mana? ulang. Heeh. Ulang ane ngaji kinjing ngadinya dah. Ari di jawab. Tiba ngarek ka Cikijing nanyakeun kareta. Asian ai ka Cikijing mah tuh numpak sado ge bisa. Ya apa hayang? Tah, Ustad Kemet ye. Pak Ustad. Ustad Kemet itu. Minggir, siapa minggir? Ayo siapa sesalaman wae. Meni nyeri di jepat. Wah, itu bel. Buset nada dering awak nu kuat eureuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Siti Nurhalijah. Oh, si Siti Nurhalijah. Iya, Siti ada apa? Oh, Malaysia. Ya. Iya, Dede lagi konser di Sebeng, Di Sebeng, di Subang meureun tidak? Malaysia. Oh, di Malaysia. Iya apa? Bapak Ermen, Urmen. Alman. Arman meureun. Malaysia. Kitu Malaysia nyebutna bener. Iya apa? Iya jalannya jalan Pentera. Lain Pentera. Pantura. Iya masuk ke Serengseng, Buset eta masuk ke Serengseng. Serengseng meureun. Malaysia. Jor modar sugan ah. Iya apa? Iya biasa bintang tamu. Jadi benteng temu. Bintang tamu. Malaysia. Bodoh teuing. Iya apa? Biasa menyanyi di sana. Sia menyanyi di sana yang kahuruan. Menyanyi di sini. Malaysia. Kona siapa? Iya apa? Iya mau menyanyi. Geus nyeunyeun deui wae. Iya apa? Iya kan di sana ada gapura. Gapura meureun sia teh geupeureuh. Malaysia. Kemalan wae sia. Apa? Enggak kadang-kadang malam tetangga ngegangga. Sia teh teungge ngegeungge. Ya kan di sana ada teteeng seueuh. Totohang sawah meureun. Sia jadi teteung seueul gini. Malaysia. Eta totohang sawah jadi teteung seueul. Kalau mah gitu. Ya apa? Ya waalaikumsalam. Eta di Malaysia. Siti Nurhalijah nelepon. Arek hadiah tadi nama kan kapal beak bensin. Eta kapal ku beak bensin kitunya. Allah. Kunaon? Masih aja nih puasa Indonesia saliter setengah deui. Oh, meureun da desal meureunan. Nyata sih gara-gara na desal na Ya gede. keur naon sih di dia? Keur hiburan. Keur hiburan. Pokoknya urang jauh-jauh datangna di Kampung Wagir, datang ka dieu teh keur ngahibur Bapak Hajat. Tiba ngahibur mah kecil mang. Oh. Yo, urang kamari di Indosiar lila menang 3 tahun. Di Indosiar. Heeh. Diajar nyanyi. Ih, tukang sasapu. Indonesia tukang sasapunya pantes. Tiba nyanyi mah kecil. Bisa nyanyi gitu. Ye, jangan ditanya. Bisa meren. Jangan ditanya. Pinter. Jangan ditanya. Heh kumahakeun. Punya tong ditanya we. Ya tak masalah nyanyi mah budak ieu. Kok amang bisa nyanyi? Oh, nak ngecil ho. Oh, Siap kecil wae ngomong kos kitu kumaha nyanyina. seorang ngageblek gitu nyanyi. Ya, nek ngon. Wing joget. Oh, nah, nong ini dulu halo. Itu. Malah sana salah wakil itu bisa nyanyi mah. Ayo tuh. Oh, nyak boleh ho. Entan. Oh, ayo. Lagu nak bom sunat nya. Lagu apa bom sunat? Ayo sini halo. Ayo sini halo. Cincin mana dengan anu ah. Kalau tes wae anu ni ah. Ya, lagu nak Pak Batong. Tan.
Ya. Belang manyu ngalohon pak dong nuk ngoneng nebang naegang belang manyu ngalohon pak dong. Yo batur mah eta teh meureun papatong lagu papatong meureun bro. Lagu papatong cenah bul. Perang maju kalohor. Eta Papatong nu kuning lempang naregang, lain lempang naegang kitu babak. oh ai dikasih ulang kok gitu yang kena lagu dangdut nya Lagu naon? lagu dangdut Siap kuno sim ngoyokan aku. kok naon sih Ada cek mana tadi lagu gendut? ih anu di TV Oh sih. Naon di TV teh? lagu nanut Oh, dangdut cenah bro. siap entan aku masih belum berhuntu aku masih belum berhuntu tinggal anak pulang nih Nya moal berhuntu dah swing ngomongna. oh Mineng. aja mendingan suing goblok Nya moal berhuntu eta mah dagingna geus akar geus pae. nggak saya ini mah lagu ini ya meh Lagu India. heeh Nah lagu India kus ayeuna teh zaman Bollywood. Bollywood Oh ya. maneh nyahungkan Sarukan. heeh iya sini Depi Ah, si Depi. Sarukan. heeh Sri Devi. sini Depi Serigala. nah penari latar oh duaan siap lakuna intan siap jung kana belean ki anem jung kana belean ki anem anem bele pai santok nge akhirnya Tapi anem bere pesan teh kesel gitu. oh ayah lepna mun teni mele kihanem lek newak me hehehe asik ya Asik banget ya soek. oh Sa ulah nyanyi ya. naon sih Sia nyanyi tuntunan mah anggeus henteu aing lieur. ayo ah Laguna anu kira-kira zaman ayeuna. Ayeuna atuh pun lagu. zaman ayeuna Oh, dari di telen bapak-bapak doang dan ibu-ibu doang. Loba budak ngora. kalau belak ngola Loba budak ngora. ay kitu lagu naon sih Lagu reggae. oh reggae Reggae. ay reggae manuk bengkok nih Eta mah toge. oh Lagu reggae. Reggae. Anak reggae, mana anak reggae? Yok, nyanyi Tuh, reggae. guru anak reggae. kalau mau reggae Ada anak reggae. oh nyulang ya bisa Goblok sia. oh nyulang mau lagu reggae Bisa anak reggae. Ya. oh bisa Reggae mah eueuh nu ngageblek ngomong lagi cetak. oh nyata nyendak we atuh ah naing halese di pabrik nang hohi oh Geus di ditu na meureun. nah oh Oh, Ya, asa ayo reggae. Anak reggae. Nah, oh aya anak lagi Aya. oh oh kita sambut reggae Jamaika. Jamaika. Ini dia. iya Ras Muhammad. Oh, ieu mah lain reggae ye, tukang manisan. bang sini bang sini bang Tidak reggae. iya Tempuna siabukna ge gimbal. gimana Oh, mana reggae? Reggae. Oh, bisa menyanyi reggae. Euy nya naon ge da kudu make pakarna heula. Oh, Pakarta mah teu milu. Maksudna pakarna ieu. Oh, ahlina. Ahlina. Oh, sok. Musik reggae zaman 2018. Oh nya heuh. Kurang dia mah pasti encan ada paleun. Joget musik reggae. Let's go. So, musik reggae mania. Go. 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 Es krim, 2.000 rupiah.
aku lagi mah uwan nu kana es krim tolol. Reggae. Heuh, lain es krim. Ya gitu reggae es krim. Awas lain. Budak eta mah najan ngimang temenan. Iya. Musik ah. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an enak coy. Tahu bulat digoreng dadakan 500 coy. Kita nyanyi reggae malah dagang tahu. Tahu bulat digoreng jeung mobil-mobil na. Kesel aing aing kakarak ngadenget ya aya es krim tahu bulat ya. Kajenteng potongan kosnya ge urang bule. Urang bule. Siapa lebah mana bule? Nyawa aing oge bingung. Maing di mana maing nenen bubulena. Pemane reggae? Reggae. Belaku reggae. Siap musik. Parabot Basom pot bunga 10.000 tilu Baskom pot bunga Malah dagang parabot. Ari ngomong kos nyalakeun batur. Kalau dagang parabot eta mah dagang nu pasea. Pokoknya piring, ember, bak, naon dibawaan pasti aja pamajikanana. Heeh. Kitu mah bisa lagu reggae. Iya, reggae mah nu ngadidik. Oh, nu ngadidik. Di dieu loba budak leutak. Leutik. Hongap. Laguna Sodako. Reggae. Si reggae. Reggae sedako. Oh, aya zaman ayeuna coy. Nyanyi. Hayang nyaho dengekeun musik reggae. Hatur nuhun anu parantos masihan jariah. Anu mudah-mudahan sing diterima iman Islamna. Amin. Yuk. Aing pirasat aing mah teu ngeunaheun. Reggae. Piraku aya reggae judulna Sodako. Si reggae kajariah-jariah geuningan. Obat sodako. Atuh reggae. Ya, kira-kira teu bener mah hiburan ah. Orang hiburan ya. Hiburan ah. Hiburan. Salagu. Ada Lagu. bonus. Kurang naon itu dah. Tah itu di lar. Heeh. Oh itu di Kedawung. Daun. Oh Kedawung itu nya meureun. Orang pada daroakeunnya orang dia misalkan berembekah Hartina baju berem sing enggak ke Mekah. Amin. Oh, Purwakanti. Purwakanti. Lamun kah teh kah tuntungna. Kah di be. sekolah menggembul. Hejo daun jambu. Artina Baju hejo sing enggak ke Mekah. mana ahna eta mah bu atuh. Hah? Kok gitu salahan? Salah. Kajian teuing salahan ge nu penting mah urang ngadoakeun. Kok nyaheun? Tama gembul. Kulaan. Kita di lararaga mulung mantu lamun teu salamanya. Ieu teh mulung mantu. Mohon urang aya laguna. Aya laguna. Oh nyaheun model panganten anyar. Panganten anyar. Nyaheun teh naon? Panganten anyar ge yuk urang pada hiburan nya. Tuh belah dia tuh. Mana? Si ibu geus nyengir wae. Mana? Itu katempo teh sia. Untuk katempo poe. Nyengir sia teh lain arek ngalungan. Arek kitu. Naon? Sukuna kagencet bangku. Urang hiburan nya burangnya. Juga urnu kapungkur bapai laratan nu baheula ceuk caturangga karawangku tatandingan patilasan guru agung syukur kapelana
guru luhung nu mawa bewara sing caring cing page kancing sing saring set page iket dina ngalakonan lalampahan hirup ulah nepi ka jadi kasilih ku junti ulah pohoka lemah cai yu urang Karawang jaga jeung memulai kota sajarah jeung perjuangan taheuyeuk leungeun antai tangan rempuk cukung hirup sauyuna ngurus turna rumah adat jeung budaya sangkan hirup kamartabatan ngolah juaragan ngalelemu rasa sangkan diri apal kadirina panganten anyar diuk ngarendeng geus menang dangdang direnceng-renceng atos biasa da ilaharna pada ngagonjak ku sariria panganten anyar diuk ngarendeng geus menang dangdang direnceng-renceng atos biasa da ilaharna pada ngagonjal ku sariria dina penting ayeuna manehna keur bahagia keur batuil deukeut pisan dunia asa nu duaan dina penting ayeuna manehna keur bahagia keur batuil deukeut pisan dunia asa nu duaan aturan kepanganten panganten anyar diuk ngarendeng geus menang dangdang direnceng-renceng atos biasa da ilaharna pada ngagonjal ku sariria kini ku telah kembali padamu kasih setelah lama ku tinggal pergi lama sudah ku menanti memadu kasih penuh rasanya rindu di hati tiada terkira rindu segala-galanya tiada terkira rindu segala-galanya tiada terkira rindu segala-galanya tiada terkira rindu segala-galanya ku rindu gayamu ketika bercanja tawa lepas raya ceria ku rindu gayamu ketika bermanja makan kenangan jiwa ku rindu bagaimana engkau membujuk ketika ku merajuk ku rindu bagaimana engkau mengasihi ketika ku bersedih
kurang ulah melawak we nyamangnya bener melawak mah utung-tung topeng teh topeng pendut aya lalakonna naon anu bakal dipedarkeun penting ayeuna urang pasrahkeun ke saudara mangga urang nonton tuh naon cenah ambekan ge tinggal dina tunggir kene Pak Tita buah kau Kajen, tarima we. Boro-boro buah kamu, buah beluk di air. kok kajeun kitu majar teh cenah buah kau saeutik rek balik cenah kitu engke Pak bareng uing subuh balikna oh tepi lamun tidak dilaksanakan buah kamu ke ditambah deui cenah ku si bapak Oh, tambah deui. tambah deui Ayo atuh gelan deui. kok kajeun Kajen sok ayo. kajeun oh ari kajeun mana aing mah kajeun teuing kumaha anu meuli keun dihambakan aing tina kari nu sikut teu penting mah duit Duit penting mah. asa entong lesot we Oh. kudu heula diceucuhan heula dipuruhan heula Ayo, kita tambah deui cenah. aja eta mah nu meuli hop ai sare naon sih punten kabua ka keluarga nama Ona Ma Ayo punten we mah
para mana saya buah hajat anu bager sarung tuna sarung tuna tilu yang di keluarga maona we dari hareup anu boga mebel mah ayom ayo urang sauyungan patemalan bager ngebela ade baru buah kawung arurun tuyan mamah ini anu bager karena mamah ona Kang Wawan atur nuhun Kang sarung tuna ti Kang Wawan ieu mah kuaing arek dijieun jimat ti kolot sarung tuh dibagi lima jieun jimat kuaing Kadang datang deui geus itu. Tadi lagu. supaya datang deui nya ulah gitu mama Emi sasauran abil mah dalari mah jadikan maona anu bager anu ngental laguna jeung bapak saya bola aja dicanderakan Ayo kan datang eta ibu. jadikan sahuya wae daya baca daya untung arek dili jadikan baraya wae tinggal si bapak kakolot pun kolot anu masih kena ngadiran anu ngangge kope ya kolot Ayo gue kiki. sepuluh tutulat kali barang saya baca apopo doaeuna sepuluh di gonggang mati wajar jontona melepas dosan paraman anu bagus sangkal sauyungan darabikeun olangan maona deui simaluy sabiluluman gurasna maona anu bager kuras wakat dapang mauna deui hanjakang hanjakamu tentun hiji ini wat lama ah
Salaos mah Geus atuh. lengkap tetep bang. Jiwa jalir jadi. Geus. Ya terlaksanakeun kayak tentang. Pamenta ti si bapa langsung dibentar guna buah kawung dibayar 50.000. Beda cenah ajeuna cenah rek pulang cenah jauh cenah. Geus dilaksanakeun. Ulah dilatih ayeuna 3 kali alur cerita. Oh cerita heula saha arana? Sebab ieu cerita-cerita baheula digambarkeun ayeuna ku urang sadaya. Oh ya daerah mana gitu? Sebab ieu kisah nyata. Waktu baheula memehna negara urang merdeka. Ampun peralun anu kasuhun hampura anu ditedawa ningali anu dipamrih. Oh saduk-saduk heula. Enduk-sanduk satanya dibenduk. Oh. Tumada saat acan kenging pangwada. Nah, itu. Bisi melengkung bekasnya lahan. Kudu heula so aing hayang ngomong mah hayangan ambekan aing yeuh. Rek kapranjung. Ajar menang duit iya. Sanajan menang duit kira-kira ambekan aing coplok mah goblok. Teruskan ha. Kodong tetempuan aing hari jokoneng coli menising harieng. Pan menang duit. Urang mahir ibarat wayang kumaha ceuk dalang. Ceuk dalang sih jadi golek anu bawa cerita ieu lakonan ku urang. Ampun peralun bisi urang dia pasti kolot dia ngalaman. Samemeh merdekana negara urang baheulana dijajah ku kaum penjajah. Ya kolot anu ba ayeuna budak pareto menyatu ngalaman. Pasti ngalaman. Pasti. Teu otik rakyat Indonesia cucuran darah penghabisan, Benar. mengorbankan tenaga, mengorbankan jiwa, tofati jiwa raga, asal negara orang merdeka lepas di kaum penjajah. Oh keamanan ka dieu keun. Oh, asal sang saka merah putih berkibar. Oh benar. Teu saeutik barudak ngadadak jadi yatim piatu. Kulantaran indung bapana kasasar ku peluru kaum penjajah. Benar ah. Terus saeutik randa-randa anu ngadadak. Kulantaran salakina paeh di medan perang. Tanuhkeun. Alhamdulillah nuhun Bapak. Badawi Pak. Iya iya iya. Mugi sing selamat nyampe tujuan. Pak ka mana Pak? Sok. Katanggerang cenah. Mama katanggerang uihna Mama. Naon mama? Eta. Oke, urang ke kapan-kapan bulan hareup ka Tangerang. Oh benar ah. Heeh. Moga sing amplok Bapak di ditu di Tangerang ya Pak nya. Amin. Heeh. Tuh tingali sok tunggul nu tuhur nu parantul di luhur gunung. Cirina wargi ledis baraya beak kunaku keganasan kaum penjajah anu ngajajah ka negara urang. Waktu harita. Waktu baheula. Oh benar. Tuh tingali di rengas dengklok tuku kabulatan rakyat urang. Benar. Ye. Moal dimusnahkeun moal dileungikeun tapak tilasna. Ah benar. Baheula masuk batur anu ngajajah ka urang make peluruna make model make bomna Benar. tapi rakyat urang mah deuk ulah kadar make awi anu diseuketan Tapi politik. ampel koneng anu diseuketan juruna nyaeta nu katelah bambu runcing. Ah benar. Ku kabulatan rakyat urang rakyat Indonesia Benar. ku hayang-hayang lepas di kaum penjajah. Wayang merdeka. Aya ucap paribasa bersatu kita teguh. Bercerai cenah meureunna kudu kawin deui. Bercerai kita runtuh kitu meureunna. Sanajan make awi anu diseuketan ngalawan kaum penjajah anu sagala-galana geus malalahir geus cara ranggi teu urungan we negara urang lepas ti kaum penjajah. Apa ku politik? Ku politik. Benar. Politik mah. Gitu ku politik mah eleh wae. Saha cenah maneh teh arana? Atuh jisim kuring anu katelah Mas Barjo pejuang tahun 45
anu milu ngusir kaum penjajah anu ngagogo di saban gunung di saban walungan baheula mah aing tarang ancik di lembur tara aing mah di guha di leuweung pas negara Republik Indonesia lepas di kaum penjajah merdeka ngaranna turun aing ka lembur amprok aja urang amprok panjang siang ngabogaan aing turunan heeh urang ngomong-ngomong heeh urang teh tak tengana sare tengana dahar nama aki maksudnya urang teh dina impian teh bingung wae eta kumaha impian urang tuh bapak ngeramalkeun eta impian ari impian mah ceuk abah oge impian mah kembangna hees urang dipercaya teuing sepercaya kumaha lamun ngimpi kembang hees di jam 12 ka sore heeh iya mah jam 1 jam 2 ngimpina tah lamun ngimpi ti jam 1 ka ditu nepi ka jam 3 disebut ilamat teh emang cenah ilamat cek kolot heudak wae teh diirik di nu kayu manis di kotetak di nu palang di tempo dina paririmbon sokanana aya impian jam 1 atas ka jam 1 nepi ka jam 3 pasti aya ilamatna eta bener maka jumaah kariwon eta sia ngomong serem teu leungeun sia nyeri oh bener tah jumaah kariwon harita urang sia ngimpi naon ngimpi desa si Ujang si Lurah dilebak ku cai teh lain bobohongan eta mah maneh teh ngimpi desa anu di lurahan ku anak urang ku si Nasep teh kalembak cai kalembak ku ca deng-deng bener orang cai ganti sono eta teh bentakan impian anu teu kena beuling bararasa tah cai tadi naon sia tungtung serem teh leungeun sia baru nepangana meja oh bener eta kumaha tah impian nu kitu urang mah antakan ngemikiran wae eta teh aki oh ceuk kolot kuring ceuk abah lamun cenah ngimpi aya cai anu gede nya eta cah eta sarowai amarah batur amarah kene apalagi sono eta sono amarah batur tah ieu kumaha urusanana urang ieu biraku urang anak urang jadi lurah kudu batur kudu aya amarah kene wae apan menang rakyat anak urang teh ari jelema maso ari jelema maloba wae moal resep kabeh pasti aya nu geuleuhna pan ieu sarayat desa eta teh mana hayang mana kabeh pedah deuleu maneh kitu pokoknya si lurah teh jadina lurah teh ngalurahan di desa teh nempo aing si Nasep teh lain coblosan tapi angkatan rakyat sakabeh diangkat eta mah langsung anak urang mah ku rakyat oh nya sanunya wae nu arek sirik-pirik jadi kan aya kasih Ujang kasih Nasep aya ngagulingkeun tahta kemit ke pemimpinanana urang teh teu naon hayang ka ditu kasih Ujang hayang kasih Nasep oh nya atuh aing kolot naon ngaranna so ayeuna anak lamun saumpamana anak aya anu rek nyilakakeun piraku kolot mun cara eta mah aing nu jadi kolot arek cicingun nah justru eta mentakan ge impian eta teh sok nyata urang mah ayo urang ka ditu aki dari kok ka duit ieu urang mana eta ku sia rek dinaon eta duit eta urangnya urang pake meuli-meuli naon atuh jeung bawaan ka ditu ulah eueuh bawa teuing kasih Ujang kasih Nasep da urang atuh sia naon teh ngablekut atuh nanti naon ngeblek oncom di leuncahan teh ontakan ge meuli mecina boro-boro si Ujang meureun icu urang di ditu da icu urang teh pangabeukina ieu teh sameme siang ngimpi ge sok aing ge geus aya kabar naon kabar bahkan desana anu di lurahan ku si Nasep teh bakal dihancur leburkeun Pusat rek dihancur leburkeunana ta eta kuno ele waktu baheula waktu pencalonan waktu pengangkatan lurah manehna hayangon da eta jelema teh saperjuangan jeung aing saangkatan jeung aing waktu baheula mah si Kartono ngaranna tuh cek urang ge nyata akhir-akhir teuing impian teh nyata tah ayo urang ka ditu abah teu kenaon hate ieu sanajan teu ngeunaan engke heula urang hitung-hitungan heula ngalengkat teh kudu hitung-hitungan heula ulah bapak rijal atuh sok ai geus kolot mah kudu hitung-hitungan wae sagala rupa ke hal bidang we urang kudu hitung-hitungan heula tah ayeuna sia mun arek mangkat kasih Ujang arek kasih Nasep bisi anak urang kumaha onam eta ulah miceun tali paranti teuing sok naon eta alur cerita kurang pamaksudan urang ngaran urang lembur urang geus diterangkeun ka urang dieu ayeuna urang jauna di jugjug angkangna di tiang luntana urang ti lembur urang teh datangna ka dieu ka Kubang Jati ku pelantaraan mamah ona sakeluarga jeung mah ayoh tadina mah aing lamun mah mobil dua mah aing rek ngentap spring bed ka mah ayoh teh
dagang gitu. Hah? Dagang gitu. Dagang mere tok abah-abah haji jalan teh dibere ku manehna ti mawa kursi. Anu kursi panjang teh. Oh, anu kursi panjang teh ya. Geuning teh diberekeun ka urang. Hah? Teh diberekeun ka urang. Oh, nya manehna mah ka abah haji jalan mah kolotna. Tadi bahaji jalan teh diberekeun ka urang. Ulahon ku aing rek dibawa ge. Oh, sok lah jor we. Dicokot teh ulahon. Ulah gong mah. Eta mah nunggus manggeus makan deh. Kada ulahun ge teh ayeuna. Karena majar teh potongkeun, nya sapotong-sapotong kumaha. Tah ayeuna mah urang tita ngahibur ku pelantaran maona nepina ka Kobang Jati. Tadi geus lain. Oh, tadi mah pamenta teh si Bapak. Ayeuna meureun aing di dieu geus ngahibur, tadi aing ngarengkeun laguna buah kawung. Ayeuna tinggal siang ngahibur. Piraku aing ngahibur ka urang dieu sian teu ngahibur. Akan geus tadi maneh. Aing manggeus ya ge manu kudu ngahibur. Kira-kira aya nu nambahan gitu. Oh, nya meureunan aya nu urang dieu teh da aya nu ulah asihna ka sia sok. Masih wawuhun kene ka sia eta si Bapak. Wawuhun kene ka sia. Oh, eling-eling. Abah buset ti abah nanti teh eling-eling teh. Hah? Hah? Oh, Bapak ayat. Ayat kurang baheula. Ampura. Baheula mah pugosok jeung manehna wae. Aing itu tadi aing teh teh kolepat teh ka aing betah. Nyaho can jelemana? Hah? Naon can jelemana? Aing geus ngalaman bayat mangan tapi soalna kolepat teh tadi ge kitu. Ya ka urang mah ngalaman nyaho. Mentak aing ngomong cek aing tadi ceul aing meuning seneng yang meuli brui-brai teh. Tah. Naon? Tah kitu. Gosok atuh. Siang ngahibur di dieu laguna eling-eling khusus pamenta nanti keluarga besar Bah ayat. Oh, Masih kene anak-anakna, incu-incuanana ngadiran kene di dieu. Si abana jeung Bapak Sebul Hajat masih kene ngadiran di dieu. Urang teh datangna ka dieu teh tidak ngahibur. Oh, Dina raraga walimatul nikah apa hitan itu? Nikah. Oh, tak gitu. geus ngomong wae tuh. Sok eling-eling laguna jang khusus di keluarga Bah ayat. Hah? Sok mangga. Cocokan heula cocokan. Sia menyiksa ka aing nganana. Eling mana deui mangka eling rumingkeun di bumi alam rumingkeun Ari Kang Ewo rumingkeun di bumi alam Heeh. Engko sena dilakukeun ulah harap. Dharma Baheula mah pakai bew. Dharma wawa doana ieu mama onah deui anu bager wayang-wayangan wae raga teh pangawasa geuningan raga teh pangawasa ibadah maka ayat deui anu bager kedah lakonan diserangan mama onah deui sangkana mandag diserangan ku ayat kesampurnaan eling dui yang bayar dan bager mangka eling rumangkang di bumi
wayangan wae apa ayat anu mana ragat taya pengawasa geningan ragat taya pengawasa Dodir masih ngajarin cing Payah deui masih ngeling berang peti Oh kajajaran teuing salira kedah di api Saya diri jam tangan ngagona di kaki wakeun payah deui bageun saya di rancangan anu lama anu bisa pirakeun kamana jalan Cibulus rek ngajak ka Cimadiri mama ona anu bageur kesadinya luhur mandak mah mandak tunggara diri mama ona deui mulkuring parita rakit kumaha ngojayana mama ona deui terpikir kuring geus kait di serangan kupaya kumaha ngojayana dadak cakri dina gawi ngajajar pangantai anta pengen teguna pikir gara-gara rek batura mama dodo kumadi sadana ngalik-ngalik luhur jati mamana dodo nyalik-ngalik luhur jati mamana dodo mana kumaha mamah yoyo kumadi rasa nu malah mamah yoyo anu bageun mama ayo hati mama ayo haturana kapayuna eling mama ayo anu mana eling mangka eling mama ayo deui rumikang mama ayo rumikang di bumi Dharma wawa mama ayo anu bageur wayang wae ragat taya pangawasa ragat taya pangawasa eling dama ka eling sinjang pedasan mana sinjang pedasan sinjang di batur mah kata-kata what tong luasan mama yur sama tong luasan saking gis kalepatan saking gis kalepatan lapan semangat heran langkah eli dakak pangeran
cara menang musibah kakara eling pertong kakara mah eling pertobang maona doyer baget sinjung bedasam sinjung bedasam di batu kasuka jadi di batu kasuka jadi Geus aya nama ya. Ya kolot-kolot geus tah Geus aya nama kayana pasti dilakukeun. Ka anu mere